Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah alladzi ahalla nikah miftahan lil barakah wa nadaba ilaihi wa haram masifah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah, amin, wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa sallim amwalana wa sallim auladana. Allahumma afina wal muslimin wansurna wal muslimin waqfina wa iyyahum sarra masaibid dunya waddin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam kullu ummati yadkhuluna jannata illa man aba. Qalu wa ma ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Kahartos itu. Kalitos kahartos mantosan. Meh tareh corona. Si guring namanya dilebet namanya korok. Kopi jeung rokok na nu makan nasi. Wargi kaum muslimin muslimat rahimakumullah, para alumni, para bapak, para ibu sadayana. Ieu pangaosan dilaksanakeun diayakeun teh tawis rasa syukurna sohibul bait tina sagala rupi nikmat paparin tinu maha suci nugraha tinu maha kawasa. Utamina enjing bade nuntaskeun kawajiban salaku sepuh kanu janten putrana. Kewajiban sepuh ka putra teh hiji masihan jenengan anu sae katosna janten dua dimana disebat jenenganana lain panjangna anu mah halus-halus ngaran budak teh baturan simkuring baheula aya ngaran teh Husin Setiawan Hamdan Damopoli Iwan Satibi hiji teh Husin Setiawan Hamdan Damopoli Iwan Sutibi 5 kusoana. Padahal tadi ge nu janten doa bade nyandak dina jenengan para nabi kantun milih nu apal ge pan urang 25. Malah kanggo tabarukan mah di awalan ku nabi urang Muhammad anu
badai nanak tina nami malaikat malah ulah hijrah ieu be bisa nyekek badai nyanak tina asmaul husna jenengan Allah dikawit ar-Rahman ar-Rahim al-Malik al-Qudus as-Salam al-Mu'min al-Muhaimin jeung saterusna dan kedah nganggo Abdul eta mah Abdul Rahman Abdul Rahim Abdul Malik, Abdul Kudus, sareng saterasna. Tapi ka Abdul Sobur. Hartosna sing jadi hamba Allah anu Maha Rahman, hamba Allah nu Maha Rahim jeung saterusna. Da teu aya deui jalma anu pangmulia-mulian teh jami nu jadi hambana Gusti nu ngabdi ka Gusti Allah. Kata Nabi nyandak tina jenengan garwa-garwa Rasul saya nu kaduana kewajiban sepuh teh wa ayun alimahu tidak balagha masihan didikan ajaran agama Allah agama Islam ajaran Islam magi teu aya agama anu diridoan ku Allah teu aya agama anu dipilih ku Allah teu aya agama anu diridoan ku Allah teu aya agama anu bakal ditarima ku Allah teu aya agama anu bakal nyalametkeun ngabagjakeun dunia akhirat kajaba agama Islam di awal keneh ge santri mah geus kapangi mal Islam naon ari Islam naon Islam dulu Al-Islam huwa dinul ladzi ja'a bihi sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam li sa'adatil bashari bi ma'asihim wa ma'adihim. Islam teh agama anu dicanak ku junjunan alam agama Islam malih dikawitan Nabi Adam ge teu nyandak agama ka alam dunya kajabi Islam. Cek saha eta teh cek Allah dinyatakeun inna dina indallahi daya agama nu ditampi ku Gusti nu dipilih ku Gusti nu diridoan ku Gusti nu dibarokahan ku Gusti kajaba agama Allah agama Islam. Kawanaan atau Islam dilungsurkeun ka alam dunya li sa'adatil bashari pikeun kabagjaan manusia kurang manusia teh non manusia teh sing sadar manusia teh singkatan tina mana manusia itu manusia teh da urang mah hanya nginjem hanya katitipan diberi milik ke milik sementara salami hirup naon wae oge lamun ge urang boga imah boga mobil paeh bawa kabeh ka kuburan tulan nya mana manusia mentak teu aya kanggo sombong ku harta teu aya sombong ku jabatan teu sombong ku ilmu silakan jelema teh sakitu da ku sombong iblis teh di surga 80.000 tahun ahli sujud ahli ruku taat ke Allah sumping Nabi Adam datang we sifat sombongna langsung diusir ku Nu Maha Suci di lamun jama boga ilmu katempelan sombong teh partai iblis beunghar kudu kumaha beunghar kolun tapi akhirna dilelepkeun jeung hartana kana jero taneuh sapoe teh aduk awakna lah kunaon ku sombong mantap pun boga harta sombong ya teh partai korup silakana Firaun jeung Raja Namrud eta teh ku sombong ku jabatan tak mau jadi jelma ibu teh jadi ibu RT tong sombong kieu ibu RT nanaon gitu
teh partai Firaun nu kitu teh. Sadene dicilaka ku sombong mah. Da ilmu ge balik teu nempel lamun aya jalema dina hatena aya sombong. Malah nabu kagak nabi dawuh la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu daratin min kibrin. Moal aya penerimaan di surga, artinya ditolak jalma asup ka surga. Nu mana? Kana fi qalbihi misqala darratin min kibrin. Aya sagede siki sasawi aya sombong. Kunaon we pemberian Allah. Titipan dia sombong ku geuli, sombong ku pinter, sombong ku kasep, sombong ku genut. Sombong ku peot. Aya sombong urang? Enggak, nunduk jangan sombong. Jangan ada. Silakan sombong. Tanu mawi urang sapaposna dihaja diriungkeun utamina para alumni supaya ulah eureun ngaji. Lamun urang geus hayang eureun ngaji tari paeh we. Jadi wajibkeun ieu teh minal mahdi ila lahdi. Tak bisa eureun ngaji jeung teu doraka tuh ngaji ge lamun diasup kana liang lahat. Entah pun hayang buru-buru geus ngaji ya gara paeh we. Mending paeh mending ngaji. Lamun urang teu ngarasa bungah ku tambah ilmu teh Nabi dawuh wa minal hamki man pariha bi ziyadatil mal walam yahroh bi ziyadatil ilmi wal amal. Man pariha bi ziyadatil mal walam yahroh bi ziyadatil ilmi wal amal. Termasuk hamki. Hamki teh kurang akal. Anu kurang akal naon ngaranna? Ini nyaho. Sebagian daripada termasuk orang yang geus gelo we metereh. Si anu gelo di dieu ya usul ya. Wa minal hamki, dari sebagian orang gila kata Nabi. Man pariha bi ziyadatil mal. Orang yang merasa gembira dengan bertambahnya harta. Bunga tambah harta, kabeli mobil. Bunga dina hate. Padahal beratanggung jawab. Kabeli imah bunga. Kabeli kebon sengek bunga. Kabeli deui kebon kangkung 2 bata bunga. Terus sok itu ikan agak dituduh. Pokoknya yang namanya mal harta itu. Walam yaproh biziyadatil ilmi wal amal. Tapi tidak merasa gembira, tidak merasa senang, tidak merasa apa? Bahagia. Tapi itu barang Tuhan. Kami sorangan tadi ngabur. Sebagian dari termasuk orang gila yang tidak sempurna akalnya adalah orang yang merasa gembira dengan tambahnya harta, tapi tidak gembira dengan tambahnya ilmu dan amal. Mengapa dikatakan gila? Kalau kita gembira dengan bertambah harta, padahal umur berkurang. Mobil bunga, boga imah halus, umur mengurangan. Meuli motor bunga deui, umur beuki. Meuli mobil, umur kurangan. Nyeun balong, pelakan impun. Bunga, umur berkurang. Membuat pila, selesai pila, modar. Harus ditinggalkan, kan itu bunga dengan yang ditinggalkan.
Padahal kalau kita meninggalkan semua harta benda, kemudian kita masuk alam kubur, lama di alam barzah itu, yang membela adalah al ilmu wal amal, ilmu dan amal. Maka jangan henti-hentinya mengaji. Kurang bunga dibagi duit, ayeuna bari eureun ngaji, teu mending ngaji ditulukeun moal dibari duit. Lamun bunga eureun bari hade siaga relo gitu. Maksudnya begitu. Siapkan ya teh. Siap. Oh, udah karepok atuh. Kamu nyebutkan ya terus sampai tadi gelas cekap lah, ada sholawat tugas ibadah. Apalagi dibacakan sholawat. Ma min baitin au masjidin au mahillatin kuri apihi maulidun nabi sallallahu alaihi wasallam ilaha fatil malaikatu ala ahli dzalikal baiti awil masjidi awil mahallati wa salat alaihimul malaikatu ala ahli dzalikal makan wa amahumullahu birahmati waridwan. Kartos itu beda kicip nge pulang tengah arti sama. Tidaklah satu rumah atau satu masjid atau suatu tempat seperti ini, tempat apa saja, kal warungi watokoi wajalani walapangi, kemudian di sana dibacakan maulid Nabi seperti tadi, kecuali Allah menurunkan malaikat berbondong-bondong turun ke tempat ini. Jadi itu orang itu bukan hanya jelema, malaikat lebih banyak dari anda ini. Bening teu kadele pan goib, beri gitu hayang dulu malaikat mau kuat. Nabi wae bertemu, pertama bertemu bergetar sehingga pulang, kemudian disambut oleh istrinya, ada apa Kang? Instruksinya ini esok maca TikTok ya. Kan? Kudu aya leuwih na kiai mah. Sarua-sarua jeung sia mah nyana naon atuh. Nabi langsung jambil ini. Masya Allah, selimbutilah aku. Kemudian baru bercerita demikian. Maka kesini malaikat Jibril menemui Rasul atas Allah, perintah Allah malaikat Jibril itu menyerupai laki-laki ganteng, yaitu data Yahyatul Kalbi yang paling ganteng di masa itu. Apa gawenya? Tidak ada kerjaan lungsurna para malaikat datang ke tempat yang dibiasakan membaca Barzanji, mau Simtuduror, mau Burda, mau Ad-Dailami, mau apa lagi? Jangan ajar dah wae. Mau ada mau dihukum atau salah segitu mau manakib Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti manakib Rasul yang tidak ada di siapapun, walaupun bangsa derajat Nabi tidak ada yang ada di pada Rasul, yaitu lam yatalim mutlakan wa mata sa'aba aslan bimada jamani minhu kalam wa ma waqa'tu babatun abada
bijismihil hasani bi khalfihi royatun sabatat wa la yura asru baulin minhu fi alani wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad na wa la yura dilluhu fi syamsi rufatani katfahu qad kauman jalasu indal miladati sibjaga bimukhtatani hazil min syari nari wa suraki wa min mihani. Asal dibaca baca dong, hafal untuk apa? Man amila bima alima allamallahu lahu malam ya'lam. Barang siapa mengamalkan ilmu yang telah ada, maka Allah akan menambah lagi ilmu yang tidak ada di pada dirimu sekalian. Itu menakib Rasul 10 macam kelebihan yang tidak ada di siapapun. Itu ayat disasahage hanya di Kanjeng Nabi. Pantungtung bete hazil khasa tak ye anu katang tuanu 10 teh jagalah, bacalah, takun amina, kamu akan aman, akan selamat, akan terhindar min syarin narin, daripada jeleknya api neraka. Artinya tidak akan kebakaran. Imaklah ngadayakeun damkar. Aya eta tara dibaca ka Nabi tara ngiringan. Nya angger lah. Nu akhirna teh salah damkar teh nya sabi geus bea kaparet jebul. Ya Allah mending dijaga saja. Seperti panyawat oge pan. Ibdusihah afdolu minat tadawi. Menjaga kesehatan lebih utama daripada berobat. Dan ini bacakan terus siap pada sholat. Setidaknya 1 hari sekali baca lam yahtalim. Tidak akan kebakaran. Min syari narin wasurokin. Dan tidak akan kena maling. Kalau minggu anjing herder 8 maraban eta mah wow riweuh. Nyewa satpam. Nyaho mayar mah nyawa tuh mayar mana atuh? Lagian pipiluan nu geus ka hati ku sararea. Dan terima kasih atas bantuannya. Ulah nyeri hateannya. Untuk nyeri hate. Ya, pangsang sarana jelema nu nyeri hate. Heeh, babarian.